Dapur seni jeung budaya, Dapsen budaya urang sadaya. Dapsen sentra budaya nu nyata. Dapsen seni Sunda tetep jaya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ampes. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, alhamdulillah dina dinten ieu kamping 3 Mei 2015 orang biasa Batepung Lawung Babrok Jauhong Dei masih dina gelaran acara Gebiar Budaya Kreatif anu kedua tahun 2015. Mohon Anu tangtosna baris mintonkeun mangrupi-rupi kasenian eseunya leres pisan mah. ya tawisna aya pencaksilat di Paguron Dharma Pusaka Pusat. Mohon selanjutnya. Dari ke aya musik kreatif Mohon di Sanggar Pamanah Rasa sumohon. pimpinan pangarsana Ibu Hajah Kori ya. Lajang dari aya pop Sunda je. Mohon di mana Aya eta pop Mas Sunda Eko? eta ti larasan Cipadung. Saha eta teh? Pimpinan Bapak Dr. Andes Haji Asyef Mulyadi SPD. Incus. Cus. Potong disebutkan. Oh, tong disebutkeun salahnya. Lajeng dari Badaya Karinding. Aya karinding. Aya Karinding atau anu tangtosna Mohon. rupikeun seni unggulan di Cibiru. Di mana karindingna Kang? Ulah Di mana karindingna? Karinding teh upami telepat mati raga motekar. Oh, Raga Moteka. Mohon. Ke dipungkas baris aya kesenian reak Kasenian reak tangtosna tilu lingkung seni anu baris minta dina dan dinten ieu teh. Nangge parantos dibuka ku Ibing Rampak parerek Mohon. sareng tepak 2 atuh supados rada ngahaneutan Mohon. cuaca menuju alus jenya Mohon. urang lajengkeun kana Ibing tunggal parerek ti Cep Edi ieu. Cep Cep Edi. Edi mohon masih di Paguron Dharma Pusaka Pusat Proah kasangakeun wilujeng nyaksih.
yang lajeng buat ayeuna saha juga buat Ayo nomor ya itu. Neng Tina. Neng Tina nomor teh. tunggal sintren. Ayeuna aya tunggal pareret bolo ieu. Cep bolo atau napi neng bolo. Neng Tina lah. Neng bolo. Entar ngoho nya. Mama. Bulu. Neng Bolo itu leres. Oh Neng Pina. Neng Pina heula. Neng Pina heula Ya tunggal sintren. Sadaca neng bolo. Ya. Jawab neng Pina ke dipangmeserkeun es krim kurang cepotnya. Ayo penyanyi bala Pina Panduwinata. Panduwinata. Wah, kajianakeun tunggal sintren.
Bismillahirabbil alamin. Kalau wargi nembe teh mangrupi pidangan pamungkas di Banda Pamungkas nuhun. Pencaksilat. Nu kan keprok kanggo paguron Dharma Pusaka Pusat. Dharma Pusaka Pusat. Oh. Mudah-mudahan cing langkung majang nya Kang. Amin. Cing nanjeur Mohon salawasna nya kanggo mencetak pendekar-pendekar baru. harus Mohon di dunia persilatan. persilatan. Mohon. Dapsen bud, dapur seni